Apa namanya? Milih-milih kopi. Saya nak, anu awona. Oh jadi pilih anu saena, picenu awona. Itu bahan kopi mabok nyebangnya si abang dasar abang Asai. kopi ya kopi naon namina itu kopi lanang kopi naon sanes sekalinya uhun ari ieu bahan kopi uhun kopi lanang teh kopi lalaki berarti yang uhun gitu aduh jadi capek pisan ya bang capek pisannya bang jadi segelas kopi teh di pilihan di ala pas pengalaman aku mah eta pas pengalaman teh dirurun dapat dipulung sireung atuh bararen tal sekali bararen tal sekalinya jadi utas gitu teh teras dipoe gitu dipoe sekali nah cenah dipoe sekali terus di roasting ari di roasting teh dikumahakeun upami zaman kapungkur mah disangrai oh disangrai jadi atuh cuman raos pisan kopi mabok kuy rasanya mah nyus hebat mangga pilih Priyogi karena kopi mabok sumpingan baik ke daerah Cintanegara, Purwaranca, Raja Desa, dinya aya base ke mabok gitu mangga raos pisan aduh si abang asal rada parangusing cumanya apaan kieu padahal mah di urang teh sok aya festival kopinya biasa tapi aya rada kumaha kopi bae oh teh masih di parangusing minum kopi mabok kuy ini obat pusing kopi mabok aduh pusing nya ngarek iraha ieu teh endingna euy iraha ya pisan